Alhamdulillah minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'ali fi hadhihi rahimahullah wa orang mulayan kitab Alfiyah gaya pabuaran. Qala Muhammadun kumaha karah pabuaran teh. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Amadu Rabbilah khairu maliki Musolliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syarofa. Tahun berapa tulisan ini beragus. Kala wis ngandika kang kaya bakal ngandika. Ayo majelis taroh tabaiyah ta. Muhammadun safaki Muhammad huwa yaiku tawiki Muhammad ibnu Maliki kang putra lanang Ki Malik. Ahmadu muji isun Robi ing pangeran isun Allah ing Allah. Khaira Maliki kang bagus-bagus ing ngerajaan. Musallian wallahu alam bisawab. Kola bakal ngandika Qaluhu kola bakal ngandika anu diserupakeun kana parantos ngandika Muhammadun nataki Muhammad ariki Muhammad teh saha huwa ariki Muhammad teh ibnu Maliki putra lanang Ki Malik ngandika kana lapad ngandika kana lapad Ahmad anu maknana muji kaula saur ajengan musonif Robbi kana pangeran kaula. Saha pangeran kaula teh Allah nyata nama Gusti Allah. Ari Allah teh khairu maliki anu pang bagus-bagus nang ngerajaan. Allah teh Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma anu nyiptakeun 7 lapis langit bumi. Qaluhu qala ari lapad qala eta termasuk kana bahasan anu klasik lamun menurut ulama ahli ma'ani mah. Lapad qala termasuk kana omongan anu huruj an muqtadahiril hal. Artina mah omongan anu keluar tina kakuduanana, omongan yang keluar yang sebagaimana semestinya. Naon sebabna? Jawab sebab segat fi'il madi maknana zaman mustakbal, tegas nama fi'il mudhari. Sok wae tingali eta lapad qala. Eta pan segatna fi'il madi tapi maknana zaman mustakbal tegas nama fi'il mudhari. Sok wae tingali eta lapad qala. Eta pan segatna fi'il madi tapi maknana zaman mustakbal. Aya fi'ilul mudhari tegas nama fi'il mudhari. Tapi henteu pati-pati aya omongan anu kaluar tina muqtadahiril hal angin nyimpen kana rahasia. Naon rahasiana? Jawab rahasiana teh di dieu lita haqukil wuqi karena nyatana bakal tumiba tegas nama sok sanajan bakal tapi pasti bakal tumiba.
Lamun menurut ulama ahli bayan mah lapad kola kaasupkeun kana kalimah majaz majaz. Naon sebabna? Jawab, sebab kalimah dianggo dina makna anu lain biasana. Tegas nama asal makna lapad kola teh zaman madi, tapi maknana dimanaan ku makna zaman mustakbal. Anu majazna termasuk karena majaz istiaroh taba. Iya. Lamun menurut ulama ahli bade nama lapad kola, lamun menurut ulama ahli bade mah lapad kola termasuk karena bade ibdal. Naon sebabna? Jawab, sebab ayah hiji huruf digantikeun ku huruf anu sejen. Margi dina lapad kola asalna koala tuluy tukerkeun wauna kana alif pokna kecapna prakna diucapkeunana jadi kola. Lamun menurut ulama ahli sorof mah termasuk kana bina ajwab. Naon sebabna? Sebab eta lapad sebab lapad kola asalna koala ajwabna termasuk kana ajwab waw sakuma qaidah tina yaqulu bihi wa in bijaupihi ajwaban ulim bihi wa in bijaupi bihi wa in bijaupihi ajwaban ulim bihi wa in bijaupihi ajwaban ulim. Qala Muhammad Ari Kimusonib Ari Ki Muhammad mualif ieu kitab Alfiyah lahirna tahun 597 Hijriah, wafatna malam tanggal 12 Saban tahun 672 Hijriah di Damaskus. Ari Damaskus teh nyaeta ibu kotana Suriah. Lamun baheula zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Damaskus teh eta Syam. Ayeuna mah ganti Syam eta Damaskus. Ayeuna mah Suriah eta ibu kotana. Lamun cara Indonesia teh mah ibu kotana Jakarta gitu tah. Jadi pupusna Kiai atau Ki Muhammad teh eta peuting tanggal 12 Syaban tahun 672 Hijriah di Damaskus. Jadi yuswana teh nyaeta 75 tahun. Malik ya. Yuswana 57 tahun. Ari nami panjangna teh Syekh Ki Muhammad teh nyaeta Syekh Imam Jamaluddin Muhammad bin Abdullah. Ajangan musonib naon sebabna ieu Ki Muhammad memperkenalkan dirina heula ku nyebutkeun kana lapad kola Muhammadun. Tah eta naon sebabna? Apakah hayang ujub, takabur, adigung gumaluhur, hayang kalem, apakah kumaha? Jawab, bada rahmatullah bita'arifi binafsihi li'annahu minal umuril muhimmati elatna. Ngawitan ajengan musonib rahmatullah ku memperkenalkan dirina eta
sapalihna perkara anu dianggap penting, anu dikudukeun. Sebab aya peribahasa tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Jadi supaya urang nyaho bahwa anu ngarangkana ieu kitab Alfiah teh nyaeta teh Ki Muhammad. Ngaran asli nama Syekh Imam Jamaluddin Muhammad bin Abdullah. Gitu. Lamun urang tos apal mah kana anu ngarang ieu kitab Alfiah, otomatis urang bisa ngahadiahan kana mualif ieu kitab Alfiah. Sekalipun urang teu apal tapi ari urang hadiah termasuk sekaligus urang teu apal kana ieu pengarang kitab Alfiah. Sekalipun urang teu apal tapi ari urang hadiah terus mah engkena bakal timbul kaberkahan Alfiah ka urang ku sabab urang sering hadiah kana mualif kitab Alfiah. Nu kadua sebab aya dauhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksiru antarifi alal muslimin wa inna likulli muslimin safian yaumal qiyamah. Artina kedah ngalobakeun anjeun kabeh tina kenalan ka jalma-jalma Islam, ngalobakeun hubungan, ngalobakeun channel bukan meureun ngalobakeun kenalan. Naon sebabna? Sebab sanyana jalma Islam eta pasti ngagaduhan syafaat di poe kiamat. Jadi atuh fata'riful mu'allifina binafsihi min babi nasihati lil qara'aini wa ta'dimi ni'matil ilmi. Hartina maka ari memperkenalkan diri mualif eta termasuk kana bab nasihat kana jalma anu maca anu ngadengekeun kana ieu kitab jeung ngagungkeun kana nikmatna ilmu supaya urang nyaho anu ngarang kana ieu kitab Alfiah teh Ki Muhammad. Tah lamun urang tos nyaho mah cik tadi teh oge urang bakal ngahadiahan kana mualif kitab Alfiah. Lamun urang sering hadiah engkena bakal timbul kabarokahan, berkah barokah ka urang sareng sareng ngagungkeun kana nikmatna ilmu karena tos ngangkat kana kitab Alfiah. Padauh Rasulullah laisa minna malamia, saur Rasulullah laisa minna malayata adam bil ilmi, sebab lain termasuk umat kaula lamun jalma anu henteu ngaagungkeun kana ilmu. Jadi atuh
Jadi atuh jara rauh para mualif mah ngenalkeun diri teh tujuanana hayang di alam. Tadi oge tos dibejakeun bahwa tujuan mualif ngenalkeun dirina teh termasuk kana mimba binasihati. Sebab cik tadi oge aya peribahasa kumaha urang rek kenal, kumaha rek urang hadiah lamun urang teu apal kana mualifna kitab Alfiah. Ayeuna kumaha lamun urang ngaos tapi henteu apal kana mualifna? Jawab, wa illam yu'arraf muallifuhu kana kababin kana kabanin min ghairi asasin wa kawaladin lam yu'arif abuhu artina lamun bae urang teu nyaho kana mualif kitab anu diaji ku urang maka urang lires sapertikeun ngabangun teu make tihang jeung lir seperti anak anu teu nyaho ka bapana anak jadah gitu. Itu deui urang lamun ngaji henteu apal kana mualifna mantak ajengan musonif ngenalkeun dirina heula aku nyebutkeun kana lapad qala Muhammadun. Anu katiluna anu mantak ajengan musonif ngenalkeun dirina heula sabab ari ngenalkeun diri mualif kitab termasuk kewajiban mualif. Kewajiban pikeun anu ngarang sebab kewajiban mualif eta aya 4. Hiji wajib kedah nyebut ngaranna. Jadi mualif nyebutkeun kana qala Muhammadun huwa ibnu Malik. Kadua wajib kedah ngalem kana kitabna. Di dieu ajengan musonif ngalem kana kitabna ku nyebutkeun tuqoribul aqsa bilab dimunjaji. Nyebutkeun kieu nya. Henteu aya bedana seperti jalma dagang atau napi produsen eta pasti bakal memperkenalkan dirina nyebutkeun barang halal kualitas bagus anti pecah kos kitu. Nu katiluna wajib kedah nyebutkeun ngaran kitabna. Di dieu ajengan musonif nyebutkeun wa astainullaha fi alfiyah. Nu kaopat kedah ngayakeun bade bara'atul istihla alias kudu mere terang kana maksud kitabna. Di dieu ajengan musonif ngandika maqasidun nahwi ta. Jadi urang maksud bahwa ajengan musonif bade mertelakeun ilmu nahwu. Ari ta'rif bade bara'atul istihla teh nya eta ayatil mutakallim fi awali kalamihi bima yushiru bimaksudi. Hartina ngadatangkeun mutakalim dina awal omongan anu bakal mere nyaho maksudna. Dina muqaddimah ajengan musonif ngandika maqasidun nahwi. Ieu teh berarti bade bara'atul istihla. Tanapi urang jadi MC dina ceramah teh mah dina acara pernikahan alhamdulillahilladzi ahalan nikah eta lapad nikah bari ayana di tempat nikah berarti eta kaciri jelema anu bisa ngaji sebab akur tina kakuduanana. Sebab anu bisa ngomong teu bisa ngaji, anu bisa ngaji teu bisa ngomong eta kanyahoana ku bade bara'atul istihla. Jadi kanyahoan gitu. Ajengan musonif naon sebabna
naon sebabna antara Muhammad sareng Malik dipisahkeun ku lapad huwa ku domir munfasil. Jiga nama eta Ki Muhammad teh sanes putra asal Ki Malik. Nah sebabna jawab karena Ki Muhammad eta sanes putra asalna Ki Malik. Tapi ari Ki Muhammad mah eta kana Ki Malik pernah aki. Ari Ki Malik kana Ki Muhammad pernah incu. Ari Ki Muhammad mah putra Ki Abdullah nembe Ki Malik. Ajengan naon sebabna eta Ki Muhammad ngadisbatkeun dirina kanu jadi aki kayaning kana Ki Malik. Henteu ngadisbatkeun dirina kanu jadi bapana tegas nama Ki Abdullah henteu kieu nadomna. Qala Muhammadun huwa ibnu Abdullah amadu rabbilah khairu maliki. Jadi kitu, kunaon teu kitu jawabana aya 5. Elat anu kahiji, panjang ya dasar memorina pinuh. Tinggal macaan bae sih sabarna mah dina ieu nanya dina nahan tah disebutna tafsirna. Gitu. Ajengan musonib di dia, ajengan musonib ngabasekeun Ahmad ku fi'il mudhari. Padahal kedah nama ngabasakeunana padahal kedah ya di dia ajengan musonib ngabahasakeun Ahmad ku fi'il mudhari anu padahal kedah nama kudu ngabahasakeunna anu kakuduanana naon sebabna supaya akur jeung lapad qala fi'il madi pada madi. Tapi di dia ajengan musonib ngabahasakeun Ahmad ku fi'il mudhari dan sebab elatna sebab ajengan musonib rek dakwah kalimah kayaning rek ngaku muji sareng di dia supaya maidahkeun kana istimror margi saur keterangan li'anna sigatil mudhari tupidul istimrori karena sanyana segat fi'il mudhari eta maidahkeun kana ma yang atanapi salawasna pinuh mengamnya. Ari lapad Allah tarkibna biasa ari lapad Allah biasa ditarkibna dijadikeun atau bayan biasa dijadikeun badal biasa bisa dijadikeun badal
sebab cik keterangan kulu majaja ayakuna atpu bayanin jaja ayakuna badalan. Satek dia jangan musonib nan sebabna eta lapad Robbi diatopkeun bayanan ku lapad Allah atawa dibadalan ku lapad Allah li bayani takriri karena mertelakeun supaya tetap sebab ari kecap pangeran mah eta umum. Saur keterangan kulu mabudini lahun syukuron anu sameme eta pangeran cik anu nyembah mantak di badalan wa iku lapad Allah qauluhu khairu maliki ari lapad khairu eta termasuk af'al tafsil bigueri babihi asalna lapada khiyaro tuluy dipindahkeun wae harkatna ya kana kho pokna akhoiro tuluy buang hamzah wasolna pokna khoiro elat nalika kasratul istimali itu ngan af'al tafsilna disebut af'al tafsil pigueri babihi. Ari anu dimaksud af'al tafsil pigueri babihi nyaeta af'al tafsil anu sepertina huruf jermin anu sedangkan bila mana aya af'al tafsil seperti tina huruf jermin kapayunna henteu aya huruf jermin saur qaidah wasigotu tufsil idakana kholiyatan minha pamaknaha musawiyah bi ismil af'ali hartina bila mana aya fiil tafsil seperti tina huruf jermin maka manana nyarupaan kana isim fa'il seperti wallahu a'lam bisawabnya utawi Allah iku kang uning bisa kalau kebenaran alimu jadi ngalogatna ulah make leuwih beda sareng lapad jaidan Abdullah min amrin gitu kan. Musollian ala nabil mustafa wallahu alam bisawab.